Carita pantun teh carita nu biasa dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran seni nu disebut mantun. Najan kitu, saenyana mah pagelaran mantun teh aya dina jero hiji upacara tradisional. Ayeuna carita pantun teh kawilang geus heubeul. Kateranganana nya kapanggih dina naskah Kuna Sanghyang Siksa Kandang Karesian 1440 Saka atawa 1518 Masehi. Dina eta naskah disebutkeun aya prepantun atawa juru pantun jeung 4 lalakon pantun, nyaeta Langgalarang, Banyak Catra, Siliwangi jeung Haturwangi. Eusi eta 4 pantun teh kiwari geus teu dipikawanoh deui. Mantun biasana diayakeun dumasar pamundut salah saurang nu boga maksud ngayakeun salametan. Upamana syukuran nempatan imah anyar atawa rengse diwangun, kalahiran, sanggeus panen, kawinan, sunatan jeung sajabana kalawan tujuan sangkan meunang kasalametan. Nu matak dina nyaritakeun lalakon teh salawasna dimimitian ku bagian rajah nu biasana paranjang. Umumna lalakon pantun teh ngagunakeun basa anu beunghar ku metafora, purwakanti jeung wirahmana angger. Pidangan carita pantun biasana bari dipirik ku kacapi. Waktuna sapeuting jeput. Kira-kira ti bada Isya tepi karek subuh. Tapi aya oge di antarana nu kawilang panjang sarta kakara tamat dina waktu 2 nepi ka 3 peuting. Rajah pantun. Bagian rajah teh biasana sok ditembangkeun ku juru pantun samemeh mangkat carita. Eusi rajah mangrupa sanduk-sanduk kakaruhun lantaran rek ngamimitian mantun. Sanduk-sanduk teh hartina mentaan idin. Mentaan pangrakarsa jeung pangriksa ti nu ngagegeukeun eta lembur sangkat saralamet. Menta kasalametan teh lain keur nu dipangmantunkeun bae tapi kaasup nu mantun jeung nu lalaju eta pantun. Nilik eusina rajah teh lain mangrupa bagian tina carita, tapi sanajan kitu mangrupa bagian penting dina pantun. Rajah mangrupa salah sahiji ciri utama anu ngabedakeun carita pantun jeung seni, sastra sejenna. Nu mantak mantes upama aya nu nyarita. Lain carita pantun upama eueuh rajahan. Rajah teh salilaanna aya di bagian awal carita pantun. Aya nu panjang, aya nu pondok deuih. Panjang pondokna rajah jeung beda-bedana rajah henteu gumantung ka juru pantunna. Sanajan caritana beda upama dilalakon ku juru pantun anu sarua. Bisa jadi rajahna oge henteu beda. Narasi pantun. Bagian narasi atawa nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Beda jeung rajah katut kajadian deskripsi papantunan. Lebah bagian narasi mah henteu ditembangkeun, tapi sanajan kitu angger bae dipirik ku kacapi najan ukur digalantangkeun bae oge. Deskripsi pantun. Bagian deskripsi nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian, saperti Putri Dangdan, Lengser Lumpat, Satria Perang, Satria Ngapung, Hayam Diadu jeung sajabana. Salina ti eta bagian deskripsi teh ngagambarkeun oge pangrasa hate seperti sedih, ngares, ngenes, ambek, hareneg jeung sajabana, serta ngagambarkeun kaayaan. Bagian deskripsi teh sok dihaluangkeun ku juru pantun. Nu mantak sok disebut oge papantunan. Kaasup bagian nu pikaresepeun lantaran upamana juru pantun ngagunakeun gaya basa babandingan anu lucu tur karikatural pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaan. Nana. Dialog.
Bagian dialog atawa paguneman nyaeta paguneman antara para palakuna sakumaha umumna dina karya sastra lainna. Dialog teh diantarana pikeun ngagambarkeun watak atawa karakter pelaku, ngalancarkeun jalan carita serta nepikeun gagasan-gagasan. Monolog. Monolog teh nyarita sorangan atawa nyarita dina jero hate. Contohna monolog Lutung Kasarung dina pantun Lutung Kasarung. Raja panutup. Pengertian raja panutup teh hampir sarua jeung pangertian raja lihur. Ngan ari raja panutup mah dihaleungkeunana pas di akhir carita pantun. Contoh carita pantun Lutung Kasarung. Ul kubus mendung kamanggung, kamanggung neda papayung, kadewata neda suka, kapohaci neda suci, kuring rek diajar ngidung. Nyangidung carita pantun, ngahudang carita wayang, nyilokakeun nyucuruk laku nu bahayu, mapai lampah nu baheula. Lulurung 7 ngabandung, kadalapan keur disorang. Bisina naratus narutus, bisina narajang alas, dapuguh ngaguluring tutur. Kacaturkeun aya hiji nagara Pasir Batang anu girang. Nagara Mahmur Kertara Harja, gempa liwah loh jinawi. Rajana Prabu Ageng Tapa, prameswarina nu geulis Nitiswari. Geus lawas mangku kaprabon, ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara, kalawan adil tur wijaksana. Kangjeng Raja kagungan putra 7. Putrana teh istri sadayana. Anu cikal jenenganana Purbararang, anu kadua Purba Endah, katilu Purba Dewata, kaopat Purba Kancana, kalima Purba Manik, nu pangais bungsu Purba Leuwih, ari bungsuna Purbasari Ayuwangi. Kangjeng Raja geus lawas mangku kaprabon, aya niat bade liren tina kalungguhanana. Bade teras ngabagawan nyirnakeun pikir, lajeng badanten sareng prameswari. Ngabandantenkeun pigentoseunana jadi ratu di nagara Pasir Batang anu girang. Duanana sapuk milih pigentoseunana nyaeta si bungsu Purbasari Ayuwangi. Enjingna Kangjeng Raja ngayakeun kempelan. Pati, para mantri, para penggawa sami hadir. Hempak sadayana pangagung di Paseban Agung. Rahayat karumpul ngariung di alun-alun. Pok Kangjeng Raja sasauran, ngarioskeun niatna. Sejam masrahkeun ka prabon lajeng ngabagawan. Ari anu ditunjuk janten gegantosna, nyaeta putri bungsu Purbasari Ayuwangi. Kangjeng Raja teras jengkar ti karaton. Putra anak anu cikal Purbararang kacida ambekna pedah teu kapilih jadi ratu. Boga rasa kalindi ku Purbasari dicarekan beak bersih, tuluy diboborehan ku kelar nahun. Awak jeung beungeutna jadi lestreng. Purbasari diusir di karaton, disingkirkeun ka Gunung Cupu, dianterkeun ku Paman Lengser. Di sina cicing disaung butut sisi lamping. Putrana anu cikal Purbararang, kacida ambekna pedah teu kapilih jadi ratu. Boga rasa kalidih ku Purbasari dicarekan beak bersih, tuluy diboborehan ku kaler nahun, awak jeung beungeutna jadi lestreng. Purbasari diusir ti karaton, disingkurkeun ka Gunung Cupu, dianterkeun ku Paman Lengser. Di sina cicing disaung butut sisi lamping. Kacaritakeun di kahyangan, guru mibanda putra Sunda Ampu, ngimpi patepung jeung putri geulis, rupana sasemu jeung Sunan Ambu.
Curocoy timbul rasa cintana kaita putri kadudut kalbu kapetang asrama. Waktu riung di pasebahan kahyangan guru minda maling-maling netep ibu anu sasemu jeung putri dina impianana. Kalakuan guru minda dianggap salah. Guru minda dititah indit di kahyangan sarta kudu kabuana pacetengah. Didinya guru minda baris patepung jeung putri anu sasemu jeung Sunan Ambu. Guru minda dibere baju lutung anu kudu dipake di buana pacetengah. Sunan Ambu eta teh mangrupa jalan sangkan bisa papanggih jeung putri teh. Guru minda turun ti kahyangan nyajok ka hiji leuweung gledegan, leuweung anu aya di buana pancatengah. Rapaju lutungna dipake celeg bae minda rupa jadi lutung. Lutung lain salutung-lutungna tapi lutung anu kasarung ku lampahna. Nya disebut bae lutung kasarung. Urang caturkeun deui nagara Pasir Batang. Pubararang anu ayeuna geus jeneng ratu kawina ngan sukan-sukan jeung curak-curak. Ji mangsa ratu hayang daging lutung. Tuluy ngacurungan paman lengser nitah aki panyumpit ngalalutung. Lutung kudu kabawa pasosore poe eta. Lamun pamenta ratu teu kacumponan, aki panyumpit baris ditugar jangga. Dihukum pati ku cara diteuteuk beuheungna. Henteu talangke paman lengser indit ngacukcuk ka imah aki panyumpit. Kasampak aki jeung nini panyumpit keur araya di imahna teu kamana-mana. Parabat atuh paman lengser cacarita nyaritakeun pamundut ratu Purbararang. Pamundutna mah henteu sabaraha ngan teuing ku berat hukumanana. Mun teu hasil bari ditunggal jangga. Ku aki panyumpit disanggupan. Aki panyumpit indit kaleuweung mapai sumpit jeung paserna nyorendang koja si dengdek poe. Datang kaleuweung teuing ku aneh henteu manggih sasatoan hiji-hiji acan. Aki panyumpit geus pegat panghareupan mangkaning poe geus mimiti reup-reupan. Keur kitu dina hiji tangka nu gede aya lutung keur diuk capenggo dina dahan. Aki panyumpit bubungah kaliwat saking terus lumbung disumpit teu beunang. Disumpit deui babaraha kali lutung bisa pisan nyingcutkeun paseurna. Paseur hiji ge taya nu garis-garis acan. Keur kitu lutung teh ngomong, aki panyumpit motong nyumpit da kula mah moal kabur ieu, arek nurut kana sakahayang aki. Aki panyumpit kaget kabina-bina ngadenge lutung bisa ngomong. Syukur utun, hayu atuh geura turun. Jrut lutung turun tina tangkal. Tuluy nyamperkeun ke aki panyumpit. Aki panyumpit lempang gagancangan sieun teu kaburu mawa lutung ka nagara. Lutung ngiclik nuturkeun aki panyumpit. Geus aya deui bae kajadian anu aneh. Sasatoan anu tadi areuweuh araya deui. Aki panyumpit kabengbat ku umoro. Meunang uncal sapasang jeung mencak. Diasupkeun kana koja si dengdek poe. Lat poho kana dawuhan ratu.
datang ka imah ponon poe geus surup. Isukna lutung kakara dibawa ka karaton. Aki panyumpit sasadu ka Purbararang. Bari nyaritakeun lalakonna meunang lutung. Panyumpit dihampura ku Purbararang. Henteu tulus dihukum ditu jangga. Sabab meunang lutung anu kacida gedena. Malah sabalikna tina sangkaan. Aki panyumpit dibere rupa-rupa hadiah. Dibere kuda dauruyung jeung rarahabna. Sarta dibere batur 5 kureun tambah keueung. Geus datang kana mangsana dipencit, lutung teuing ku giras hese ditewakna. Dikepung ku jalma pirang-pirang, kalah luluncatan ngaruksak paparabotan. Eusi karaton budak-barik budak rakan. Lutung henteu jadi dipencitna. Tidinya Purbararang nitah paman lengser nganterkeun lutung ka Gunung Cupu. Keur pibaturan putri bungsu Purbasari. Kocap lutung geus aya di Gunung Cupu. Ngabaturan Purbasari anu keur prihatin. Lutung karunya ningali kaayaan Purbasari. Awak hideung, papakean rudin rudag radig. Barang dahar sakapanggihna saaya-aya. Repeuting. Sare dina palupuh sabebek, tapi sorotna beda. Aya semu Sunan Ambu. Boa-boa ieu putri dina impian teh. Keur dipingit ditapakeun. Gerentes lutung. Repeuting. Lutung mapatkeun sirep. Leunggut Purbasari kata Rajang Tunduh. Geus bae kulem teuing ku Tibra. Lutung ngagedokeun salira. Jelek bae ngajanggelekeun jadi guru minda. Biur kapung jog anjog kakahyangan. Wawartos ka jeung ibu Sunan Ambu. Palai misalin putri Purbasari. Kapalaina ditedunan ku Sunan Ambu. Biur ngapung jelek ka urut tadi. Jadi deui lutung. Isuk-isuk Purbasari ngulisik tuluy hudang. Kaget liwat saking ningali kaayaan anu beda. Sare dina kastil emas, kasurna 7 susun, kamarna dipapayas emas berlian pating gulilap. Saung butut roba jadi istana murup mupyar. Pok Purbasari nyarita ka lutung. Utun, urang aya di mana? Kasasar ka mendi. Teu ka mana, teu ka mendi. Ieu mah pisalin lutung, ladang nyileuk sapeupeting. Purbasari dititah mandi di tampian istana anyar. Gajebur mandi, diruruan sakujur badan, baranyai cahayana. Katembong deui gelisna, rengse mandi, papakeanana oge diganti ku baju beunang nyadiakeun para bujangga. Anu ditunda dina kandaga emas di balik kancana. Barang rap nu geulis wuwuh murup mubyar geulis awanti-wanti. Endah ka bina-bina, lutung ngalingling ngadeuleu maling. Gelis temen putri Purbasari, gelis tanding bidadari. Samuna malak ke Ambu. Purbararang panas hatena liwat saking. Uluy nitah Purbasari diperih pati deui. Dititah ngala bateng lilin suku gading. Mun teu bukti ditunggal jangga hukumanana. Ngadenge pamenta nu sakitu banggana. Purbasari ceurik asa diteung-teuinganan. Tapi teu burung indit kaleuweung. Sosoranganan neangan banteng lilin. Banteng kapanggih ngagandong di sampalan. Purbasari nganyak-nyak sieun banteng. Keur kitu torojo aki-aki kundang inteuk. Ngakukeun ngaranna Ki Wuwu heubeul isuk. Padahal sanyana guru minda anu nyamuk. Purbasari menta tulung pikeun newak banteng. Banteng dikupai ku Ki Wuwu heubeul isuk. Banteng nyamperkeun brek depa hareupeunana. Ki Wuwu menta buuk Purbasari salembar. Terus ditalikeun kana janggot banteng lilin. Dipake nungtung banteng minangka tambangna. Banteng lilin ditungtun ku Purbasari. Nuntun jalan tungtungan buuk salambar. Banteng dibawa ka jero dayeuh nagara.
Cok alun-alun banteng dicangcang didinya. Dina tangka caringin kurung juru alun-alun. Didinya Purbasari asup ka jero karaton. Bebeja kabubararang yen pamenta kateduhnan. Banteng lilin suku gading mata berem. Ngandungkuk sagede saung burung. Harita kene Purbararang indit ka alun-alun. Barang beh ningali banteng ngarasa emang. Aya banteng teuing ku alus jeung gede deui. Purbararang nyamperkeun banteng lilin. Tapi banteng ujug-ujug lumpat ka karaton. Tuluy ngamuk nubrukan sagala barang. Bereuyeuh pabonggawa ngepung banteng. Tibatan beungeun kalah kaloba nu kaleuang. Didinya banteng kabur asup ka leuweung. Purbararang beuki ambek bae ka Purbasari. Tuluy ngajak paalus-alus gahuma. Lamun Purbasari eleh baris dihukum pati. Purbararang ngahumana di tanah subur. Parabotanana lengkep jeung binihna loba. Ari Purbasari dititah ngahuma di tanah anggar. Parobotana ngan saukur kujang buntung ditambah ku bubuku buntung sahiji. Harita kene oge Purbararang ngaprik rakyat pikeun kerja bakti ngamimitian ngahuma. Purbasari kalah kabingung leuwih ti misti. Rek ngamimitian ngahuma ti mana mimitina. Purbasari geus pasrah narima takdir. Ari batur pakumahana ngan ukur lutung. Lutung mampatkeun sireep-reep. Purbasari sare. Lutung morosotkeun baju lutungna jang ngelek. Jadi guru minda anu kasep. Biur ngapung ngajungjung kahyangan. Menta pitulung ka Sunan Ambu. Pamentana ditedunan ku Sunan Ambu. Isukna Der Purbasari ngamimitian ngahuma. Dibantuan ku Prabu Jangka jeung Pohaci. Tanah anu tadina anggar lantaran cadas gampar. Dadadak sakala robah jadi tanah anu lenda. Binihna binih peuting beunang di kahyangan. Anu digarawe teuing ku gancang jeung tapis. Uma anu sakitu legana teh bisa rengse sapoe. Parina morontot sarta teu keuna ku hama. Barang tepi kana waktuna saembara. Anu jadikeun patokanana teh hasilna. Jaksa nu baris mere pangganjeng geus sagaya. Kitu deui sakumna rahayat nu rek nyaksian. Bebeunangan ngahuma Purbararang henteu sabaraha lantaran loba nu hapa. Ari bebeunangan ngahuma Purbasari ngawujud jeung reunggeuyanana baleuner. Purbasari anu unggul cek jaksa. Rayat surat ngageder tanding panuju. Eleh ngahuma Purbararang beuki panasaran terus ngajak pangeunah-ngeunah ka olahan. Purbararang ngetik sakabeh juru masak der ubiag marasak di dapur karaton. Jelema pahibut di dapur tangka heurik usik. Tapi leuwih loba anu rek ngadon ngasaan. Bantan anu digawe nyieun ka olahanana. Ari Purbasari masakna ti istana bae. Dibantuan ku Pohaci Wiru Mananggai. Datang kana mangsana saembara. Rupa-rupa kadaharan ngabarak di karaton. Sawatara urang anu ditunjuk jadi jaksa. Mimiti ngasaan ka olahan beunang Purbararang. Rupa-rupa komentarna tapi kabeh taya nu alus. Cek
ieu cawerang, cek itu kurang samara. Cek itu kurang uyah, cek ieu asin teuing. Ari kana kaolahan Purbasari taya ngawad. Ngaranna kawon, cek jaksa ngagorowok. Rakyat surak abal-abalan tadaning suka. Purbararang kalah beuki malik suka. Tuluy ngajak pa alus-alus samping benang ninun. Samping Purbararang benang ninun tahun-tahun. Lobana 30 teu kurang teu leuwih. Samping benang ninun Purbasari gunung-gunung lobana sawindak 5. Jaksa mariksa samping nu saembarakeun. Samping Purbasari leuwih panjang tur kerep. Sinjang Purbasari leuwih alus, cek jaksa. Rakyat emprak patarik-tarik tadaning sapuk. Dasar bedang henteu kapalang. Purbararang ngajak pa alus-alus awak. 2 putri nangtung di papanggungan. Disaksian ku jaksa jeung sakumna rakyat. Jaksa kolot nyureg bari ngahulang. Wuwuh bingung nangtungkeun pinggulna. Geulis sarua geulisna, lenjang sarua lenjangna. Tapi lamun di awas-awas diilik-ilik masing torik, Purbararang awakna rada bongkok meongeun. Hureseh Purbasari unggul, rahayat surak. Purbararang ambekna lain kaulinan, terus ngajak pakasep-kasep kabogoh. Purbararang ngasongkeun kabogohna. Indrajaya satria kasep, ngalempereng komeng. Ari Purbasari ngan ukur bisa merebeuy mili. Salila ieu batur keueungna ngan ukur lutung. Eta anu ku Purbararang dianggap kabogohna. Purbasari eleh, sakumna rakyat milu nalangsa. Purbasari geus pasrah rek ditugel jangna. Logojo geus rek ngaheubeutkeun gobang. Keur kitu lutung ngagedogkeun awakna. Porosot baju lutung ngalubuk lebah sukuna. Janggelek jadi guru minda ti kahyangan. Kabeh anu nenjo colohok mata simeuteun. Ngalecok ngomong jeung pada baturna. Satria ti mana lalaki ti medi? Kakasepanana teu nyesehkeun keur batur. Guru minda ngakukeun kabogoh Purbasari. Henteu kudu dijaksaan deui, da kabeh geus tingali. Kasepna ngaleuwihan ka Indrajaya. Rakyat keur carolohok gancang sarurak. Hureseh! Purbasari unggul, Purbararang eleh. Minangka hadiahna Purbasari ngadeg raja. Ari Purbararang kudu daek ditunggal jangga. Purbararang ceurik bari nyembah acong-acongan. Adi nendah hirup, Purbararang ngageuri. Rahayat saalun-alun ngageder pating jorowok. Hutang nyeri bayar nyeri, hutang lara bayar lara. Tapi dasar Purbasari gede hampura. Welas asih Purbararang dihampura teu tulus dihukum pati. Kilang kitu ari dihampura pisan henteu sabab pagawean goreng kudu bae aya wawalesna. Purbararang dijadikeun purah ninun unggal poe. Purbaenda dijadikeun purah nganteh. Purbadewata purah ngarumat sepaheun. Purbakancana purah ngarumat guwah jeung leuit. Purbamanik ngajejeman urang dapur. Ari Purbaleuwih anu sok ngabela Purbasari dikawinkeun ka Ki Bagus Lembung Halang. Nu jadi pati di Pasir Batang anu girang. Di luar karaton, Indrajaya ngamuk bari sosoak nangtang gelut ka Guru Minda. Guru Minda nangtung dihalangan ku Kipatih. Ki Bagus Lembu halang maju ka pakalangan. Teu sakara-kara Indrajaya taluk ku sageprakan. Indrajaya mentah hirup basana rek kumawula. Indrajaya dihampura ku Kipatih dijadikeun tukang ngarit jeung ngajaga kuda. Ayeuna anu ngaheuyeuk Pasir Batang geus marenah. Kaprabon jeung kacangking ku nu boga hakna. Pun sapun ka Maha Agung, ka Gusti nu welas asih. Gusti pamuntangan berang, Gusti pamuntangan peuting. Sajataning patih hirup, sajataning kasucian. Pun sapun awingnam astu paralun ka bener aun. Karumuhun karuhun Sunda salaku wiwitan. Sunda
Sembawa munggaran Sunda Pakuan angkehan. Pun sampun ngalak deg menta senja amit kamipit. Kasakumna lelembutan nu narindak teu narapak nu nyoara tan rupana munggah hurip nafsi-nafsi. Pun sampun ngungkap mandepun. Saksi tulis daun nipah carita prahyangan. Kurit tembang lalayang, kurit saksi batu tulis. Tamperkeun saripatina pun sampun nyarungsung galur. Siksa kadang karesian, kancangan kahibaran. Ku pustaka Wangsangkerta, muga jembarnya panalar, bahagublang baru ranang siam pun